Saya sebagai pengacara, Anda ini sudah melanggar hukum perenehan, hukum pidana, Ya. pidua ibu, pidua sebu. Pidana lain pidua. Cok saha. Tuh aya ngadadak bulan ge mon corong Nyana kisti dituna eta mah bulan mah. lain Aisyah saha goblok ngomong wae sia teh Laki tuh goblok eta kasar. goblok teh logor Nah, ada mun teu make nu logor urang mah bisa make pakaian ieu. Kabeh oge logor. heuh mah teh logor teh nyaho bulan Emang bulan naon? bulan teh di luhur Bulan sapasi di langit yang biru. Pokoknya bulan siapa sih langit yang biru bulan mah peuting ketemu lagi sia teh Ae kadieu lamun kawani mah ulah ngomong wae di tukang sia teh luntang lantung eta mikiran hirup nu beuki linglung luntang lantung Bu Hajat taman sakola ukur ngalimbung sakola ukur SLA biaya mah juta-juta bari tamatna percuma ijazah ge asa mubah luntang lantung taman sakola ukur ngalimbung. Alhamdulillah Gusti aya Mamang Ohang Mang Ohang damang Sahana ente sahana abdi naros ka Mang Ohang damang nyamata ka dieu ge damang sumuhun iraha gering atuh kumaha iraha gering sakumaha digeringkeunana bae ada aduh daek gering jeung cager mah kumaha pangakuan urang oh gitu atuh nya heueuh jadi gering jeung cager teh kumaha pangakuan urang pangakuan atau hartina kumaha kalakuan urang oh bener kadang kalapan nu teu gering oge ari non anu keur sehat ya mah keur sehat aya we boga hutang ngadadak teh gering teh tapi bener euy atuh nya heueuh bener tapi Mang Ohang mah jigana sehat wae mah nya alhamdulillah mohon da penyakit geus sieun ka Mang Ohang mah eta jadi nah cina penyakit aya jelema cenah beungeutna leuwih ti penyakit aja penyakit maneh lamun dina bakteri mah amuba bisa membelah dua meneh teh iya yes amuba mohon damang Mang Ohang dipayun atuh dipayun oh di dia mohon dipayun kerasa kodong di dia di dinya aduh hai love you alhamdulillah Mang Ohang alhamdulillah oh ieu teh pan di Cangkuang teh nya Cangkuang Wetan di Cangkuang Wetan Cangkuang Wetan itu nya Cangkuang Wetan eta di Cibedug oh Cibedug Girang heeh hah nya nu hadirna mah aya urang Cisirung aya oh aya geus dah tong disebut ka aing hese aya urang naon sih Gusti nu agung Mang Ohang beungeut tiga jahe menang mekprek ieu mah tapi mata kieu ge mata urang mah tercemar tercemar aya Mang Ohang ka dieu saha hah nyeta uing teh tadi teh uing teh keur rek hayang lalajo ka dieu kalau ka disergap ku saha usaha eta ku keamanan oh aya keamanan dia keamanan teh kalaka bayangkeun kalaka pingsan deui saha teuing kumaha eta nada geus kolot keamanan geus kolot geus kolot lain keamanan beramankeun gitu mah teuing eta mah geus kolot nya panyakitan ongko cek uing oge geuning aya tah Alhamdulillah euy rek dihandap dihanap we di dieu duh aing tuh cek aing tinggal di kaki ngajedog atuh kolot manaha nya lain ngajedog si teh ieu teh tadi mah jok gerowok terus gerowok kuing teh itu naon itu aya
Emang orang. Rekam mana nya kuing teh dikitukeun gublak pingsan we tadi mah jadi urang nu mamawa Iya teh Bratayuda lamun kudu aya keamanan ilalakon teh Bratayuda Jaya Supitan itu teh Jaya Sepitan urang rek nanyakeun ka Bapak Dalang Rupi sang kuni sarang sang bango eta wargina wah hubungan oh tuh aya tuh sang bango segala rupa mun demi sang we sadayananya ieu teh lain Mang Ade eta jadi hancip ieu ai Mang Ade teh teu damang kumaha teh abdi teh geus teu damang kaleresan di dieu aya Bapak Gubernur abdi mau menyatakan mengundurkan diri dari hansip nah geus kolot ari bangsat ngarorai hansip kolot aya aturan hancip disiksa ku bangsat ieu nya tadi ge cik aing ge riweuh kamari ge aya bangsat hayam abdi mah teu bisa ngudag nah ngajanteng we teh bangsat teh wih deui we ieu we canak cenah bah hayam ku abah jadi kalau kamari hayam si bangsat teh bangsat teh manganya Mang Ade jadi setelah nanti menggantungkan baju hansip terus gantung naon deui nah abdi teh yang bari diajar ka si Abang Cepot jadi lamun abdi balik ka Medan teh abdi rek aduh ibu aduh alhamdulillahirabbil alamin ibu tuh oh alhamdulillah disawer ibu disawer mohon piapekeun si leungit diamankeun langsung ke manehna tuh ibu nuhun ibu sareng bapak mohon geus panjang naros ke nunggul gitu tuluy jadi abdi diajar naon ka si Mang hayang diajar kapungkuraya lagu anu kabudayan kasinian jasan kumaha teh sana teh polos tomo sana diajarkeun ku si Abang Cepot jadi polos tomo polos weh sungut bau bangke sih teh aduh ngadar naon maneh Pak punten Pak kituna saeutik we ngabeletak kana irung ngabeletuk kana irungna aduh alhamdulillah poho juga teh boneka kumaha teh ning kumaha teh geuning hah kumaha teh polos tomo heeh kamana ngaitkeun kincir kamana kamana eta teh kamana iya sia nya ampun lagu gitu eta teh jadi si abang teh minang katanyaan kupun biang cenah maneh merudu-buru diajar lagu polos tomo sancana urang naot laguna kamana polos tomo kamana ngaitkeun kincir terus kaler ka 7 bulan Bapa nana anu sayang bisa teh sakitu we heula kamana ngaitkeun kincir kakaler ka 7 bulan Bapa nana sia mah moal balik sia mah ieu teh abdi teh hijina orang Batak nu hoyong diajar ieu teh Kang jadi mah teh bisa kana Sunda belajar atuh belajar bahasa Sunda belajar geus lila jadi Sunda 3 minggon pengen di Sunda 3 minggu tapi gini selancar bahasa Sunda lancar pisan sakedik-sakedikeun margi dawuhan mitoha dawuhan ka mitoha juri saking hormat kira diajar bahasa unak usuk bahasa Sunda terus belajar lah si abang teh tuluy belajar lagu eta hayang lagu eta cenah sok kumaha orang atuh cing sok Kak contohan heula kamana ngaitkeun kincir kakalera ka 7 bulan gara-gara bapa nana anu sayang tuluy ka 7 bulan gitu mana di papatahan mamatan batur Billy salah si eta bisa salah nurek diajar saha ka 7 bulan ka 7 bulan ka 7 bulan
Kamana ngaitkeun pikirmu al palereku sabulan. Weta bener. Oh. Kamana ngaikeun pikirmu apa lerku sabulan. Gandrung. Salah aja belagu. Gandrung. Lain. Gandrung. Gandrung. Tuh yang tekan tepi euy. Nah, Gandrung. wah. Reot. Laguna teh polos tomo itu teh. Kalau sama kumacing. Dugi ka polos gitu. Ya, terus cing Mang Ade kumaha tah? Cing Mang Ade. Ieu mah salah teh kumaha teh nyaho. Wah, ieu mah lamun diajar lagu polos tomo mah si Mang Ohang masih gak pisan. Persis. Tapi kulantaran di dia ninggal di payunan ibu-ibu nya. Jadi aku belajar nyinden we lah nya. Sok. Belajar nyinden lah. Sok Langsung nyinen aku mah. nyungkeun eta kasurupan punten. Nang nang la 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 la. Lain eta tuh tah, dangkeun sih teh. Hah? Peace, oke, peace. Nah, Ni no. la la la. La la. Oke. Baik Ibu. Saya akan coba bawakan sebuah lagu Sri Prihatin. Oke. Sok. Sedih prihatin. Sirik nih sir. Hei. Sirik nak. Kumaha hei. La la la. Sirikna tuh sapan wangi abdi di jujurung mulang. Samne sabdi harare semung kada sareng aturan. Aduh, Bapak, Nana sayang. Ulah abang-abang kena sok asa teu pugu-pugu siga anu luasan kapungkur gini janji nalikan mepat tepang cenah moal nyelowedor panana Nolowedor. gening buktosna ayeuna ka abdi bet ngapilain alah aduh ieu Sabari lompat teh. Singe mau sumpah kapungkur Singe mau sumpah kapungkur beliawan balukarna panana Ganeng. Ngalorong. Teruskan. Teruskan. Masih tuh jadi R-Eking goblok. Tak eta matak dicarek tet soteh itu. Eta pandai teteh naik di jaipongan teh. Teteh mah si poswan sebenarnya. Si poswan teteh mah ngaheang weh. Ayah. Sok. Dulu ke ya. Aduh, Ibu Nana, Ibu Nak Tacan. Singe mau jumpa kapungkur, singe mau jumpa kapungkur beli awan balukarna. Jungjuna. Acan itu kenang lagi beleguk. Kalau sedap. Jadi ieu budak mana ieu? Ieu budak mana ieu? Mana budak mana? Gila. Oh, sugan teu aya preman. Lain saya geunana tuh. Encep eteh teh panuju ngawi. Engke dina mencuk nama encep. Keras nih meuni keung nih popolotot.
Padalang atau ieu nu anu ngibing teh ada keung kieu ieu mah pareman geuningan. Sok buru-buru. Lah sing emot sumpah kapungkur sing emot sumpah kapungkur beriawan balukarna jungjunan lah beriawan da balukarna lamun jalma anu soleh tangtu menang hukum Hap. Kakak. Diuk sia. Kau Ngacaukeun sia teh. hang Hei. Hey. Sia. Kuai. Goblok. Sia mana? Hargaan ya teh keur pagarang wayang goplek. Golek teh. Abi mah kaul bari dia kaul. Cinta abi mah kana kasenian. Nya gedang daneu abi hayang ngigel. Ya, lamun maneh dibere kesempatan ngigel, ieu kabeh ngigel kumaha sia teh? Ieu mah khususon abi mah ieu mah. Lain khususon sia saha? Boga pidatoes naon? Ulah mabok setetenya. Nama bok itu Asia. Pokoknya lama. Sak aing duk salah. Ulah mabok di diem. Sok nasok. Anton, Aisyah lek kudu mabok. Kalau ada sia teh kan jadi eta nu mabok pan aing nu nginumna. Keamanan temenang mabok di dia. Kuai duk sia, kuai. Cep anu gerleut sing emutnya ieu keamanan abdi tuh kas julang cileung we ungkul. Keur mah geus kolot keamanan teh terus eta gerleut. Udah yo. Jaipongan nu tong riweuh teuing. Tong liweuh teuing kumaha da ngigel kitu. Urang oge sarua hayang ngigel we mah dina saku kieu. We tadi ge. Teu ngeunah kudu jeung rasana tuh ngigel oge. Teu kabeh di rarat sia. Sakedamnya sia mah wakasieun. Mana anjir budak mana anjir? Cenah asari weuh. Nah kunaon jadi mararabok kabeh ieu teh. Tong mararabok jing atulah. Woi. Anjay teh anjir tong marah anjir puntennya yang balik anjir. Kunaon jadi mararabok kabeh. Hargaan payung anjir teh. Ayo urang keamanan aduh meniah teu sararantun geresoknya. Lamun dek mabok abi mah ngawartosan ulah ku alkohol. Kunaon? Cai herang numpak korsel saminggu sami lieur nama. Sarua salieur nama. Ih jadi kabeh mabok. Aisyah mun nyarek tunggu jadi maneh nu mabok. Moal Naon? moal. Tong papalotot. Tong kitu sih. Dibalik beleguk atuh sia teh baju batur dan baju sia. Mun erek ya aing atuh. Naon sok wani teu. Duk. Mamun aing ngarenteng. Sanu rek nahan. Sanu rek nanti nyawa aing untuk coplok. Urut naon tuh coplok teh sok dulu. Tato. Wah, hadi tato. Sia mah yo ditato ku pamajikan sieun. Aje. Sia da ribut mah di luar lain di imah sia teh. Hah? Da ribut mah aing mah di luar. Di rumah. Di imah mah ngobrol jeung pamajikan mah. Oh iya. Hei. Oh, Ahang. hah? Ahang. Hei. Hei. Hop. Satu nyakan dokter monyet kaik. Keke sekedap Kan iya sih ya. Sayang, ya Allah, istri aku. Mulai ka Jati mulang ka asa. Balik. Iya ya Allah. Balik. Baik. Nong geus nyong aing mah nong. Mitoha aing eta mah. Kan ieu Heueuh pan mitoha. sia ngeunah-ngeunah manggung. Tanggung jawab ya.
Emang dikumahakeun ku aing? Aduh. Emang kunaon maneh? Masa diotopsi teh nih. Ai, memang tanggung jawab naon. Teu hayang nyaho urang hayang tes DNA. Kumaha kieu? Hayang di USG urang teh geus reuneuh ayeuna. Kira kumaha. Mana bae teh? Ieu. Kieu. Aduh gampil nya tontonnya. Naon? Geus kieu cenah. Heuh, Gampil geus kieu mah. kumahakeun? Kitu keun deui we. Ulah sok heureuy cia. Ieu awewe kota. Hei, paingan mana basa kamari nyeri huntu ka rumah sakit jojol dikiret teh nyetak gitu merenya. Nah lo bukan nyari huntu jeung dikiret. Kamari orang dipariksa di ahas. Iya geus aya eusian. Goblok bengkel asma sih teh. Hah? Asma bengkel. Oh bengkel. Oh jarona busi. Bukan mah teh hayang nyaho maneh kudu tanggung jawab. Maneh kudu hayang 2 miliar. Pokokna mah urang, pokokna mah teh hayang nyaho, urang hayang tes DNA sia teh. Sia. Hayang 2 miliar. 2 miliar teh hayang nyaho. Maneh pernah ningali 200 juta we. Aduh. Atau 50 juta maneh pernah. Aduh. Pernah nyepeng. Aduh. Bener. 50.000 ge jarang. Nah, matak dibere 2 miliar sia kojor manten. Darowas. Hei, biadab. Si goblok biadab. Biadab segala. Tantan deh, cicing tuh perasaan cicing. Asya gerawak-gerawak kawewe teh kumaha? Anton. Eta sia nahana ulah kadinya tuh. Si lalaki lapar sia. Bisi Ieu teh gelut. teh menikana ieu. Naon? Nyonyo. Bisi gelut maksudnya. Ini seueur sia teh. Anton. Naon? Lamun bisa nu gelut ulah kana teko. Teko Ulah kada kana teko orok sih teh. Nah, apa teh ke orok kumaha maksudna? Mun kana mun orok hoyong eutna di dinya ih. Ulah. Tanggung jawab sia. Hang. Siga tuh hang saya teh mending. Ketika nyieuna sia. Itu kumaha mimitina aing jeung tanggung jawab sia teh kumaha. Inget teh bahasa di WC umum. Hei, ohang. Cuma Ya. Lamun daek hurai-hurai ka awewe ya. Hei. Ohang, sia memete elit goblok di WC umum sih teh. Sia atuh di oyo sih teh. Mending di WC umum. Kela. Naon? Lu ngomong si itu. Heuh, berarti bener. Lu minta tanggung jawab si itu. Heeh. Hari minta tanggung jawabna ka aing, nu teh nyahona naon? Aisyah minta hari tajang sa ingat teh ku sia. Apa jeung sia? Henteu. Aduh, sakitu minta tamah deui. Sia teh Kela aing astagfirullah. Ya ngarah adil ka rumah sakit Bob Hasan kadinya. Hasan Sadikin bobaskan gitu. sadikin. Tah, bawa kadinya. Rumah sakit Orang-orang umum. nyaho yang tanggung jawab ah. Lain. Geus kitu ka ditu lah. Lamun Mana? Rumah sakit mana? Tengah. naon? Ka mana sih teh? Hah? Kan teh usup. Nu jipas. Ka tante usup. Santo Yusuf. Santo Yusuf. Santo Yusuf. Yusuf. Tanggung jawab. Hei, ka jalan kopo anu deukeut. Oh, Rumah sakit naon? Mama Noel. Immanuel, Maman. Manuel. Eta nu di Dago ge aya rumah sakit hernia. Hermina. Sia urang. Sekali kada. Tong ngerak-ngerakeun sia teh. Kamari urang geus konferensi peres. Di mana? Urang ngayakeun wartawan kabeh. Kela, aing hayang nanya Mending jelas geus, ya. wartawan di mana aing teu ngarti aing. Ye. Eta aya nu nganggap ka sia. Ti koran kamari datang ti pikiraneun rakyat aya. Pikiraneun heuh sok mah. Nya, Tuluy. ti Galatama Media. Sidang musuh. Gala media, goblok kayak gala tamat. Aya sia teh. Pokona mah urang hayang 2 miliar lamun teu urang rek ngadatangkeun pengacara. Pengacara. Iya dong. Ohang ulah eleh bawa ke rumah sakit amun aya tulisanna Raden Bedah tah bawa ke ruangan Raden Bedah. Raden Bedah nah, Raden Bedah. Ruang bedah. Ruang bedah. Ruang aing kolot. Anjing. Ka rumah sakit teh ku rumah sakit ulah nu sok ngabohong. Hei, lamun lain kok Lain sia mun teh. lain kolot sia teh. Ya, aya ka rumah sakit ulah ka rumah sakit nu sok ngabohong. Naon? Aya di rumah sakit gini radiologi. Terus? Mas urang mau radio disetel eueuh dangdutan, eueuh tisen. sia. Radiologi atuh. Disangkana radio eta. Eta mah rongsen, Ja. teh rongsen. Sok mana ini? Kela aing jadi pengacarana. kelap. Dia ngagoran naon? Raja.
aing geus dangdan teh. Jeneng. Oh, ja. Neng. Apa? Nih. Sia ka we teh meni kos kana. Bisa meni leuwih-leuwih ka bangsa hayam teh. Lain jika ka bangke ucing digiwir Ini gitu. digigiwing maka masalah-masalah juga hayangna. Ya supados tertib. Ya. Siansa katalah. Ayo. Payun. Kala. Neng lieur. Kala sieun. Kala aing nu sieun nama sia jeung mawa pengacara cenah. Pengacara orang rek mau pengacara rek nungtut. Kala. Make pengacara teh kudu mayar. Nya. Sia bayaranna ti mana? Ohang. Pan ka maneh? Nu mana teh ya? Anu kamari. Nu 2M. Anu 2M tadi dipake bakal mayar pengacara ku urang teh. Kapan cantang tuh aing mayar oge sia teh. Ah mau tidak mau kudu mayar. Mending 2M mending tes DNA. Ku aing bejakeun sia. Kasaha? Kalanceuk aing. Mana bukan lanceuk? Boga? Saha lanceuk mana? Hah. Aing teu apaleun sia. Rek lanceuk maneh, rek wa maneh, rek bapa maneh. Benar. Datangkeun. Benar. Cek batur. Loba nu nyahueun eta teh lanceuk aing. Teu. Ya, lanceuk. Cek batur mah bapak, cek aing mah lanceuk. Rek lanceuk maneh, rek mang maneh datangkeun. Pokona mah kuring rek nungtut 2M lamun teu tes DNA. Goblok. Pakai baju teh goblok. Tempo euy jalan. Aduh. Mikir tukeran. Tempo jalan ieu nah. Sok. Aing ampun ya aing dia. Aduh. Eta mikna ganti. Saya teh Pengacara. Kenapa jadi lumpuh? Biar saya- jag. ieu urang asa eungap ge awak kunaon ya euy. Baju. Oh, pantesan kancing luhur teuing. Lain kencing laluhur teuing. Kumaha rasa? Saya sebagai pengacara, Anda ini sudah melanggar hukum perenehan, Oh, saya kumpureunehan. Perenehan. hukum pidana, Ya. pidua ibu, pidua sebu. Beda. Pidana lain pidua. Pidana. Pidana lain pidua. Ya hukum pidua. Yang ramun geus dipidana pasti aya doa sepuh supaya keluar di penjara. Nya. Menurut undang-undang perhamilan garing 2 pasal 3 base Garing naon? Basa naon sia teh? nu eta anu kieu teh garis miring. Ini garis miring. Ya mana mak. Anda akan dituntut, dihukum, digegel kulonok 3 tahun. Oh, kumaha pengacara teh? Kudu kitu ayeuna mah di penjara mah balik deui kalakal bangor deui sia 2 kali di penjara. Kitu deui. Cing we tong. Ulah dibajakeun. Iya pengacara di mana? Aya di dieu hancip teu balik ieu. Kunaon? Kamari aya bangsat hayam. Maling hayam 4. Kala ditamahan jadi 5 ku sia. Eta hayam aing sia teh. Erek diudak, teu kaudak tarik lupa. Jeung hayam lagi egang. Tah, coba hayam lebih kang. Paling tadi ditanya hayam kunaon? Ku si ade Batak. Dibongkar. Pak, pokoknya mah Bapak ayeuna Sia saha atuh? klien. Klien naon? Apa di janjian pengacara di Eta huntung geus beak maneh. Apa di Hayang naon? janjian pengacara orang yang nuntut si itu Ya. pokoknya mah 2 miliar. 2 miliar. Oke. 2 miliar. Nya, oke. Tung nya. Ai bapak tong caket teuing nyarios. Mohon ieu pan abdi mah. Nya ka dieu ke pengar senting. Pengen Pak. Pengacara mah Bapak sekali nyarios sepiteng ka dieu ya. bau. Oh, da si teh cubluk. Kamu harus bertanggung jawab. Naon. Keuna naon? Ngomong naon? Pengacara sing tegas atuh Iya. kamu mundur. Tegas Bapak saha? Sia nyanget pisan bauna soalna je. Bapak saha? Pengacara. Pengacara naon? Abdi ti Manado. Medan. Bahasa kitu mah. Tapi ayeuna abdi di Manado. Lahir abdi di Lembang. Ternyata Medan di mana? Bawa. Iya, kayak heula da maneh bener henteu si teh kusaha. Iya benar. Ongko maneh maloba pisan da teu pugu si teh. Dan lo emang lo ngan miminana Berarti mun kitu mah teh saurang udunan si teh teh. Nu saurang ceuli, saurang irung. Tapi
Cade pengacara kurang lah jadi ngabela itu. Ulah sok kitu sia teh ngamanfaatkeun momen maneh mah. Lain ngamanfaatkeun momen bapak teh pengacara abi. Ye, hayam aing kumaha? Cek abdi mah mending kene belaan si itu belaan si itu Ieu kumaha hansip anu gelut cicing we sia. Udah geus kolot atuh. Urang rek nanyakeun ka maraneh. Ieu teh urusan jadi urusan kana kunakan urunah reuneuh sia teh. Mon si itu tuh Maneh datang ka dieu teh rek ngahibur lain pokoknya urusan-urusan lain-lain. Maneh atuh da kitu mah. mata Abi dititah. raja cek Di urang aku oge. saha? Kudu ku bapak. Siapa tuh bejakeun atuh. Jadi aing ketempuhan sia teh. Temongkeun di dieu teh temongkeun kakompakan. Urang teh temongkeun urang teh alhamdulillah aya Geus di. eta. Ya supaya kompak geus aku kulobaan sia teh. Aing mah teh hayang. Lain masalah eta. Kadinya deui wae sia. Supaya kompak. Kompak nah hiburan. Hiburan panitia rek ngahibur. Sok masing-masing melawak. atuh Eta mikna. Jalan migna kala keur diomelena. lah keredang dosan kalem ya. Ya. Jadi ngalag rupa-rupa Oh, atau tuh hurung. Sunda pada lagu. Tuh hurungkeun lah. Diduruk kata eta mah. Diduruk. Oke baik. Coba pansipnya sebagai keamanan Baik, ya. hadirin sekaligus. Sekalian. Bilih aya murang kali man sekaligus sareng murang kali sareng ibuna sareng uwana pokokna mah sadayana mah. Baik kita akan menampilkan beberapa penyanyi di sini. Nah, si dijikan penyanyi itu. Hiburan, Kang. Hiburan cenah. Oh, Dan hiburan. penyanyi hiburan teh penyanyi wae beneran. Oh, aya nu bade demonstrasi tiasa. Mohon ayana jeneng mah teh. Nya. Ini tuh jeneng pada memberikan sambutan kepada yang punya hajat. Neng. Sakedap. Kang sakedap. Mangga. Ieu teh ieu teh nikahkeun nya. Neng. Sok kayak pidato. Nyangke tuh. Jarang pidato awewe. Nyangke lah sakedap. Biasana mah lalaki. Neng. Nya apa? We palala awewe. Iya. Sakedap. Ya. Sakedap. Singet baheula anjing. Sok. Sok. Neng. Sakedap awle. As. Neng. Neng. Nikahkeun itu. Nikahkeun. Apal nikah. Iya. Neng. Pak Haji Nana. Apal Pak Haji Nana? Udah keringet kasih jenong neng. Kira sekedapnya? Sok. Anton sekedap. Apohan sekedap. Sok as. Di Cibedug nong. Cibedug. Apa Cibedug? Iya. Apa di Cibedug? Sok. Apa lihat tadi itu tulisan Cibedug? Iya. Oke. Cibedug. Nya Cibedug apa? Panakolna ada. Lain bedug eta ieu mah Cibedug kampung. Aduh, aku bedug. Buduk. Oh, iya. Buduk eta mah buduk. Buduk cep eta mah cep buduk. Hah? Apa? Buduk. Aduh, apa? Budak eta mah. Sakedap ieu bade sambutanna nya. Sakedap sambutanna jalan pe. Aya sok. Eta meuni kanal kitu bedugna. Make up bedak. Bade nyarios. Mohon sakedap. Bade nyarios. Sakedap punten. Oke, siap. Siap. Punten. Tuh, jadi we. Sok buru sih teh. Buru bisa keburu dari ieu dalang. Mana rek to agak Ieu saha ieu tukak tok wae atuh. ya kalah. Ya kumaha ya? Hei. Iya. Apa. Iya dalang. Ya, Bu. Pak Dalang ieu teh Iya dalang. Punten. Bagian manehan dalang carakan. Anjir. Tah cak kedek cadek. Sugan teh saha? Hansip. Dia tukang suk di dia yo. Kalakan nyoet, si tukang suk. Beleguk. Mana mah sok sakawa ya. Kajeng tukang suk. Aing we. Geura sadar hirup teh geura sadar. Kalakan. Nus nu teh sadar teh. Geura Eli. Saha nu kudu eling. Geura Eli. Eling. Huntu geus caroplo. Terus Panon geus katingali ranya. nya. Geus eureunnan atuh panyakit hamur kanyu teh eureunnan. Pak, kenapa sekedar Pak? Bapak tiasa mundur teh. Ieu sampean abdi katincang ai Bapak tuh. Aduh.
Oh bener, paling kali aja jelema di tukang batur keur Pak, ngobrol. punten nyentrungkeun ulah tarik teuing, Pak. Sampai anak hati cukup petugas. Hambru. Sing heula tah. Di dia keur naon di dia. Mana ditanya keur naon? Kola cicing ngolah tuh. Aing mah cicing teh tadi Di dia nuju naon? Nyangker iya keur ulin. Saha nu ngondang? Tuh, da sinana cenah. Susah sisi. Ieu nu kagungan maksudna Pak Haji Nana miwah bojo. Muhun. Nana pendek, nana panjang, Pak. Celana. Eta mah. Celana. Aduh. Kerjasama sareng Pemprov Jabar tutukeran waktu. Tukeran waktu. Nu anjeunna dicandak janten di Gedung Pakuan. Oh, asik. Anu di Gedung Pakuan alihkeun ka dieu. Ternyata tetela anu ikhlas mah halodo. Alhamdulillah. Oh, iya. Hapunten anu kasuhun sim kuring mah teu ngondang salira. Nah, dengekeun. Saha nu ngonang mah? Sok. Nambah-nambah biaya sia teh. Kala sakedeng. Oh, bener. Oh, urang dina baligo ge eueuh. Nya. Saha tuh ngondang sia teh? Nya eta mah. Hapunten anu kasuhun ieu panggung jeung jelema nu normal pikiran. Benar, Pak. Normal hatena. Bersih lalampahan hirup. Nya. Hapunten Bakar orang itu, bakar. Diatur. Mana nu demo si kaki ya? Itu dibakar sih. Kamu merusak masyarakat kamu. Main dulu, Pak. Kau Hapunten ieu panggung jeung manusia. Manusanya, Pak. Teu ngulem ti alam gaib. manusia hungkul. Bisa kasih rumah. Hari goib teh pan teh katingali. Sumuhun. Hari ieu pan ngali uing. Sumuhun anjeun salira teh lungsur kanu sanes alamna. Salira mah kadahna gaulna sareng jin, ti kelong kunaon gaul jeung jelema atuh jadi teu nyambung tinu beungeut ke pampang rujadna. Pak punten ya hansip ya napas tos. Emang gitu. Oh gitu. Dan naon? Hoka. Ya, tapi kan jangan nu jadi masalah teh keula ieu teh nu dibahas nah jadi uing. Hah? Apalan cenah uing ti tangga sampan lain. Heueuh, nu dibahas kunaon maneh nya? Nya. Kumargi salira teh salah titincakan. Eta. Salah titincakan. Sumuhun. Naonnya? Coba pikiran mana yang sugan buka pikiran. Nya kela. Punten. Salah titincakan. Sumuhun lamun nincak lembur Bandung Nya. berarti nginget-nginget lampah ka tukang. Ya naon? Ayo sia naon. Naon? Sia masuk dipilueun mun naon teh. Naon sih itu tuh? Ingat. Aing si itu. Aing mah laut tuh. Mun Bandung. Ngimutkeun lampah nu tos kalakona. Eta Banjaran. Jajaran Banjaran. Bandung si salira teh nitipkeun rasa ngalebetkeun cinta dugi ka jadi orokna. Di Banjaran. Iya hiji eta Pak. Hiji. Nya Banjaran. Di Cimahi. Dua jeung eta mah Pak. Di Sukabumi. Tilu jeung Sukabumi. Di Subang. Opat jeung eta mah. Di Majalengka. 5. Jadi salira teh gaduh penyakit. Hapunten tim dokter cobi ubaran. Tah, naon itu? Anjeunna teh gaduh panyawat hamur kanyut. Jente Pak ieu teh justru ngamangpaat. Hapur kanyut. Malih maneh mah jelema nu teu mikir. Teu mikir kumaha. Teu ngukur ka kujur, teu maca kana awak. Teu nilik ka diri saha ti mana keur jeung rek ka mana. Nya. Ari bebeungetan model kieu mah atuh ulah ngawur-ngawur pamajikan unggal kabupaten. Astagfirullah. Tapi kalimana sing mikir pan honor ge ti aing. Tah, mikir atuh ha. Oh, gitu jadi eta. Kadinya. Leres. Justru uing mah nu teu kapikir kudu nama nu mikir teh nu anu ganteng. Anu boga duit. Nu boga jabatan. Anu sok muruhan batu. Hinggi. Nah,
teh jelema bet ditinggalkeun ku pamajikan. Aduh. Ya, nggak sia. Kasaha eta? Sekedap. Badu tumaros. Saha nu kasep, saha nu gaduh kakawasaan, saha nu tukang barang bere, ditinggalkeun ku pamajikan teh saha eta teh. Loba terkenal pan di dinya teh KDM Bapak aing teh eta. Allah. Oh, KDM Bapak aing dikantunkeun. Saha mantenna teh KDM teh saha? KDM teh nyata Kang Duda Merana. Aduh. Oh, Kang Duda Merana. Wani sakitu Saha Kang Duda Merana teh? Di mana linggihna? Ari raraina mah sapertos maneh. Aisyah kalau beki wani. Bakar orang ini. Bakar orang ini. Bakar. Usir dari kampung ini. Usir. Sudah menghina KDM Kang Duda Merana. Padahal dia itu adalah KDM Kang Duda menyusu. Yang menyusu teh kan berehan kasasama. Bere susu orok gitu. Hei, kena sakedap ulah motah teuing. Hapatos kalau teu damang. Kita orang mati tadi mikir teh kira-kira ribu. Cobi mana ulang napas perbuatan. Sumohon. Coba dijelaskan. Cobi, hapunten aya nama zaman transparan saur babak pedas ge. Mohon. Zaman terbuka. Mohon. Zaman rakyat kudu sagala apa. Betul. Teu meunang disumput salindung akhir baring mah pasti kapanggi. Kapanggi, Pak. Nyumputkeun anggaran bakal kapanggi. Nyumputkeun SPJ bakal kapanggi. Ngabohong ka rakyat bakal kapanggi. Kapanggi, Pak. Dari kepada kapanggi engke mending ayeuna terbuka mumpung era media sosial. Benar. Bakar. Betul. Saha KDM teh? KDM. Saha KDM. KDM. Saha. KDM teh. Lah cek batur mah cenah Kang Deddy Mulyadi. Aduh. Oh, Kang Deddy Mulyadi. Eta teh KDM. Kamu lupa ya? Pak, Kamu lupa. Baheula teh Kang Deddy Mulyadi. Itu mah KDM yang dulu yang ditinggalkan. Iya. KDM sekarang mah sudah berubah. Bukan Kang Duda Merana. Bukan. Kang Deddy memikat. Weh. Bakar orang itu. Bakar orang itu. Lain. Ulah salah demo. Eta nyebutkan Kang Deddy memikat jol dibakar kumaha. Urang teh sok biasa demo nu teu nyaho naon tapi gituan sok aya dengan. Tapi pan sebelum itu belum memikat, Pak. Memikat dan sekarang Setiap itu. hari banyak orang yang terpikat hatinya, akhirnya datang minta sumbangan. Oke. Dan akhirnya KDM itu adalah Kang Deddy Menyala. Eta mah ngolo. Harayo. Bakar penjilat. Penjilat dia. Setang, tuman. Ya, bawa ambulan. Lain orang seperti itu tuh. Karunya sih ya. Karunya. Jadi aya robah teh ulah sok loncat. Tadi ka aing ngece bea karep tiba-tiba muji curiga. Aing mah ngenusok itu tuh berarti aya maksud. Aya Lempeng we. diwakilan Pak Kuing gitu. Ai salira teh salaresna saha? Saha atuh maneh teh? Nya abi mah danyak biasa we tukang manggung Pak seniman. Mon. Seniman leres. Leres, Pak. Kunaon sok jadi ustad mun muludan. Tak salah Pak. Bakar. Ya, Aing daripada cicing sia teh. Era aing dibayar. bakar. Udah tinggal bakar cicing lah. Bakar roti itu akan bisa. Ya, Kang Sule petakeun lamun Hah? orang lamun keur muludan jadi Muludan. ajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, ibu, omat ulah karawin wae. Sabab karaosku abdi ripuh marabanana. Alhamdulillah. Udah dipetakeun ku ieu. Sok mane metakeun Sule. Ya. Kur acara bahula. Sok siapa Di nih? Trans. Sok, Jeung di Net TV. Buntuan. Sok sia. Teu bisa Sok mane we, jadi mah. Sule. Saya tuh bisa. Sok cobaan. Ayo buru. Sok. Buru. Mana jadi sulekna?
Ya jadi kotoran Sule. Ayo. Si itu jadi si Andre. Chandre. Sok. Isule. Ya si Nunung, mana Nunung? Oh, ada si Nunung bener Nunung. cocok. Nunung sia si Bolot. Ya. Soalnya si adanya Si Bolot. PU ya PU. Pak, Itu asal Mam. Sok. saya Sule tapi sebagai Oding. Hah? Oh. Mang Oding, jadi Mang Oding. Oke. Mang Oding. Apa? Dari mana Mang Oding? Ah, Dari mana Mang Oding? apanya? Mang Oding dari mana? Wah, dari mana saja deh. Oh, Tenang saja dari- deh. Ya. Ya. Sekarang- Jangan banyak tanya deh. Ya. Oke? Betul. Iya. Gimana? Kayak heula aing MC heula. Oh MC. Makin narasi. Heeh. Ya Allah. Ay, merah ada bau seutik. Talasi. Ya baik. Para pemirsa, dimanapun berada, malam ini kita akan menyaksikan. Dipikir-pikir, ayo gubernur model kia di Indonesia. Oh iya, sepacan aya gubernur nu kieu. Wah, ayah. Ya. Nyamayar, dia mengilu ngomong. Gilu kabodor. Malam ini kita akan menyaksikan acara ini Nugelo. Oh, Pak, ini talk show ya, oke. Ay, Bapak menyaya ini Nugelo. Udah sih Magelo. Mana mah sok hayang diperjelas. Siapa yang diperjelas? Enggak tadi kejelas. Oh, nya. Ulah kitu sia teh. Yes, Wah, insya. Oke. Ini. Oke, ini. Ini talk show ya musikan. Ayah. Ayah, enak kumaha sih? Musikna. Bebas, Oh, bebas. musik. Bebas musik nama. Kan dia Mana tarang. tiluhur, hang tiluhur. Duh, aing, ya Allah. Oke. Oke. Acara ini talk show. Acara ini talk show Ya. disponsori Disponsori oleh oleh. Sapatu Oleh. segala kenca. Senang. Iya naon ieu sama teh Senang. kita. Sendal. Sebutkeun. Ya. Itu sendal teh. Sendal Bose. Bose. Produk lokal Ya. yang mendunia. Ya. Juga disponsori oleh Tukang Suun. Tukang Suun. Menjual rupa-rupa kacang. Ada kacang yang harganya 2.000, Iya. ada kacang yang harganya 2 juta. Wah, ada juga yang 2 miliar. Kacang daun. Kacang daun 2 miliar. Aduh. Paeh eta paeh ya bau bangke ka dieu. Acara ini diproduksi oleh Bapak Haji. Ieu si Ohang nih bau kieu ikat. Haji Nana. Ampun ku maneh. Bau hulu si Ohang. Sapatu sagala kenca. Oh, pasti moal aya katuhuna. Nya pan kencah hukum. Aya guru urang, Bapak Ustad Anang Lalajowe Golek. Ustaz Anang. Ya Allah, ya Rabb. Ketua Basnas Lalajowe Golek. Bahasa Ciasem eta teh. Ciasem teh dari mana, Pak? Hah? Ciasem. Subang. Oh, Subang. Oh, Ciasem mah kitu ngomongna. Kamu? Oh. Kamu teuing. Urang dari Subang jadi kieu wae ngomong. Oh, Oh. Masak entong dua, Pak. Malam hari ini, Iya. ini talk show akan mengambil cerita. Naon le cerita naon? Non. Hah? Cerita naon? Cerita, oh ceritaan, Pak ini talk show gitu we. Iya, saka panggih. Nah, eta. Baiklah, musik. Aduh. Aduh. Menang wae dia mah. Menang wae. Kala-kala. Pak, lamun misalkan nek pikeun, nah kudu sieun jadi Sule. Pan aya abdi di dieu. Cing atuh pasti sama pemajikan geus loba aing mah hiji ge eueuh. Ame adil, lamun sia nu Adil mawa di mana? lain, lamun maneh nu mawa aing ge panas. Ya. Ari dibawa ku Ohang masih ieu mah daekeun. Benar. Benar. Lamun dibawa ku urang kan urang jadi ngerejet hate. Bener. Terus Aisyah naon nafsu pan sia mah awewe.
Teu kudu nafsu, teu kudu hayang siapa pan awewe sia ge cicing we. Siap nih kira waktu kana susu deui. Hei. Kudu siga keamanan cicing lamun aya awewe make ban serep tara awewe mah. Mana ban serep? Itu sanggul lain ban serep sih itu mah. Gelung. Oh gelung. Ya, Mang Ohang disarangan ku Putri Ti Inihiang. Aduh. Ciamis. Musik deui. Oh. Waktu sore kemarin aku berjumpa dia. Hey, Janganlah engkau pergi, biar aku ceria. tumari mama, Hey. karena takdir tihang listrik. Biang Widi. Tak kuring. Jeung ajan Biang lain. Widi. Jodoh. Jodohna. Jodoh. Tak kira bapak mun badai joget muntangna kanu jejeg Pak. Ulah kasih bapak eta. Pohonnya. Oh ya. Poho. Hapunten Pak Haji Nana upaminya yogikeun tuangeun kanggo Sule ulah gaang digoreng. Tah eta. Nya. Kieu jadina. Sok enggak ya bade dikumahakan ya. Ayolah. Tenang we kumaha saudara. Geus 3 tahun ya. Le. Hei. Saya pakai joget kieuan. Joget sia teh. Apa joget ke biasa? Biasa atuh. Oh nya. Jong. Hayu nih. Tah gitu. Sule geus sabaraha tahun? 3. Pak. Bapak. Leuwih. Bapak leuwih. Geus moal diinget-inget pijangareun. Ulah Pak. Mantake mah penting aing balik subuh we geus. Bapak matos aya nu mika cinta rahayat sadayana urang Jawa Barat. Wah. Bener. Ai urang iraha dipika cinta ku juru kawi. Isi bang naon jeung mawa ieu ai maneh teu bobogoh jelema mawa ieu. Cirining. Aing lain satuju kabeh ngolo meh aing mere amplop. Ya. Cek. Urang jadi laju juru kawi ti tukang. Bener. Pasti nih yang isukan moto. Moto isukan. Nya. Sok. Ieu kunaon beti bawa ka dieu? Kunaon sih jadi karagok ayeuna? Ada. Nggak usah lah meh rame ya. Ya hang meh rame jadi dayang sumbi sang kuriang. Mana si tumang? Atuh jadi anjing keur mangges kolot. Lempang deh hese. Pan kolot bapakna. Anjing heh. Tapi kan dewa si teh mah kutukan. Lain Tapi kan bintang film anjing ge. Nya pan jadi anjing. Pan kudu lincah. Pan sia teh lempang teh hese. Hei. Iya keamanan duit kati kekerket teh. Nya geus satu maneh anjingna. Ieu Bagong. Cicing wae Bagong malurus pan. Hapunten ka Bapak nu gaduh nomor mobil D271 MP supados enggal digeserkeun ku margi istrina nuju ngalahirkeun di Arab Saudi. Jauh, Pak. Iya geus jadi dalang, geus jadi MC, tukang pengumuman oko. Diborong kabeh. Diborong kabeh, nya MC, nya dalang, nya gubernur, nya nu mayar. Segala bisa. Sokang. Anu ngeunahkeun Bupati Kabupaten Bandung we yang serikeun gubernur. Sokang, Dayang Sumbi. Ya. Dayang Sumbi. Cerita Abi indungna nya, indungna. Gimana sih teh indungna kieu patut? Neng di. Iya ngomong-ngomong. Ari. Iya kabeh boga peran. Urang peranan naon ti teh tadi ngajedog wae. Pandidinya mah dalang. Apa digetik ku ieu? Tes. Aduh. Ya. Kesana. Didinya mah teu boga peran ge panggedena. Cicing geus. Cicing Abi calik wae Pak di dieu Pak. Bapak mah uih we. Wih. Alhamdulillah tuh. Uyos juru kawin mah ku abdi dicandak. Tanya. Aduh. Aing mah duda bebas ya teh. Hebat. Hidup duda. Hidup. Bos. Ya, lainna naon? Baru kana aing teh cerita teh si teh. Nah, kumaha kitu, Pak? Pasti dong. Sarua. Makanya kalau pengen kayak kita, pisah dong. Cerai. Nah, Mawa anak. Eueuh. Urang mah tipe setia. Setia, Bapak. apa? Setia. Wow. Kaca juga nu ngecek betul. Diam. Semuanya diam. Jangan membuat kericuhan.
Mana jadi sah? Jangan sampai dia bisa, jangan dong. Kenapa? Karena satu kali juga dia ketemu. Aduh, ketawa. Kanyahoan. Saya teh bahasa Indonesia nu balik ketahuan gitu ketemu. Kan baik. Kapanggih meureun. Sok kita Dayang Sumbi, Neng. Dayang Sumbi. Sok. Ayo Neng. Hang Dayang Sumbina kumane diajak jalan-jalan bari nyanyi. Alah. Ninggalian sabudureun leuweung ta patengang. Pak. Teh Situ Lembang. Situ Lembang. Sok Dayang Sumbina nguriling Situ Lembang. Nyanyi. Halo. Sok. Musik. Bisi we ya manyana. Oh. Pilih ke. Bere backsound. Ya kena tung. Tebanian situ nyepeng. Tangkuban parahu nu jadi saksina sang kuriang mika cinta kadayang sumbi indungna ditolakku dayang sumbi sang kuriang ngambek ditajong parahu jadi tangkuban perahu. Tumari mah kana tiang listrik. Tiang Widi. Dayang Sumbi di canaku sangkur. Riang hijikeun. Sok. Lain gitu aing si Wahang jadi tewanian cubuk cabak sieun ku aing itu. Power meureun. Tewanian si Wahang cubuk cabak disok main kerowak aing tewani. Mak. Kunaon si tewani nyabak? Ya nu ngambek aya nama. Hang sang kuriang mah di ieu ikat kepala. Dan kunaon? Ya, cek aing ge. Naon, Pak? Naon? Bau tumila. Kacau semua. Mana mah sirah mana tuh mila wungkus ya Eta sang kuriang. Bareto keur ngora mah sang kalalana. Oh, inilah dia seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Inilah dia peran utama kita. Sang kuriang. Lain. Lain sang kuriang. Kuriang. Hulu kuya. Lolan tuh. Hang. Kurang. Kayak itu dong, kayak pemuda masa kini dong. Nah. Tanya sama perempuan teh. Bapakmu tuh kok punya toko besi ya? Oh ya. Nah, nanti dia kok tahu gitu. Bapak kamu tukang punya toko besi ya? Punya. Toko besi enggak? Kok tahu sih? Kamari katabrak sih Neng. Iya. Lain kadinya tuh. Bisa mah. Karena kau telah mengkaratkan hatiku. Gitu setepan besi. Toko besi, situ. Oh, mengkaratkan hatiku. Mengkaratkan hatiku. Sok. Neng, kamu Bapak kamu Siohang asa-asa pisan Siohang. Sing heula kayaknya. Nyaan sih jeung hate situ mah. Mang. Aduh. Hei. Bangsat. Sianya, ari nyepeng teu weunang. Aing Urusan panjang jeung aing saon meuli transfer ku aing sih. Tunggu dulu cubak cabak rayu we. Teu meunang. Tuh. Monya teu meunang kieu. Gesan. Tenang, Pak. Loba. Hang, lek tong diajakan deui lek. Tong diajakan deui geus lah. Ya. Ieu cabut tunduna omeh pohang. Naon aya jeung ka aing atuh. Urusanana. Ai uleh perasaanana kumaha lamun ninggalin nu geulis dikitu-kitu ku anak jin. Nu geulis. Tah ieu sahana abdi heula. Oh, saya teh mah teu aya rasa, Pak. Saya mah geus eueuh rasa ka awewe ayeuna mah. Paingan deket wae kan. Deket ka si. Paingan deket ka si eta mah rasa. Aing ka dieu teh. Sia teh ulah minta nuntut ka ditu pan ku aing we geus tanggung jawab. Nya, palingan nu enggak penting ngirim menyan ka urang. Heuh, da sia mah juri. Neng. Bapak kamu peternak bebek ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah mengkaratkan hatiku. Bebek. Nah, mana sia teh bebek? Eta mah nu beusi. Mengkaratkan. Aing di WA ku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Sakali deui sia nyabak juru kawi. Tong dibere panggungan deui.
Bae lamun rek nyabak wakilan kurang cabak urang we sok. Lain kitu sia teh kepala dinas kepusingan resepeun. Cicing. Neng. Besi. Iya teh gara-gara sia, Neng. Sia mah adon sarekan. Lamun bebek mah lain mengkaratkan. Karena kau telah mengwek-wekan hatiku. Eta bebek anu tadi mengkaratkan besi. Sia teh sok enak ganti tukang mie ayam. Bapak kamu tukang mie ayam pikiran sia. Neng, bapak kamu tukang mie ayam ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah mewek-wekan hati. Eta mah bebek. Eta mah bebek. Ya orang salah wae sih. Mie ayam mah ayam karena kau telah mengkongkorongokan hati. Eta. Itu sia teh. Yo, ganti tukang bakso. Ganti. Neng, bapak kamu tukang bakso ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah aing Siapa? Contohan, tumang. Contohan. Tumbang deui anjing. Contohan. Kolot. Tunggu. Neng kesini Neng. Neng nyamperkeun itu tadi we. Sok uu diajar ngarayu uu. Neng bapak kamu punya toko besi ya? Kok tahu sih? Itu gigi kamu pakai saring jig ya? Saruana. Oh benar makan saring sih. Saruana. Oh. Gitu. Lain saring sih eta mah behel atuh. Mundur. Nyanyi we hang, nyanyi duaan, nyanyi hang, nyanyi ajak nyanyi hang. Nyanyi. Nya. Waktu penting hari Lain eta Lain ujung salah di syak. Waktu penting anu romantis. Waktu kamu sedang mandi kutoong. Tiba lah punya kutoong. Ayo dong, Hang. Ayo dong. Urang mah gaya-gaya ya teng nong. Iya. Ume keluar ieu. Neng Nisa anu sayang. Alah sayang. Tuh tingali lain bulan eta mah kekal naonnya eta. Jangan salah siapa jual tuh tingali atuh. Alien. bulan we api-apina bulan. Anggap we bulan atuh. Anggap bulannya. Ya. Tuh tingali itu bulan moncorong ningalikeun urang paduduaan. Sahabat. Paduduaan nombrakeun rasa kacinta muga Neng Nisa anus sayang. Aing sia ganeng. Luas jangan. Tapi kan tak aba-aba aku rawas tahu. Ya maaf. Kan nyanyian Rahmana. Beuting ieu akang menta jawaban ka anjeun duh Neng Nisa. Diborong jeung alon. Boro-boro cinta karek deket ge aing geus bau hangru. Iya. Engkang teh geningan bodoh ngarayu carana kuno. Cinta sanes komoditi tak bisa dibeli-beli. Teu bisa dibayar najan dibayar aku dolar abdi mah kekeh teu hayang. Kekeh teu hayang. Kekeh teu hayang abdi mah kekeh teu hayang. Abdi mah Ayang joget, ayang joget. nyata
di buruan Burudul meriti kaler oh butoong Mana pakai jembul aya bulu bool segala? Teh bulu bool. kutoong sia teh siapa kemana we otak teh Kutoong, kutoong jol kamu nung bulu Pak, naon kenapa ieu ulah mau tah teuing Pak karunya Pak? Abi hayang abi kabita sumpah. Kabitaeun lolowesan. Calik Pak. Eta jawabanana eta. Salik abi saliknya. Ulah osok api-api cenah teu cinta teu sayang padahal dina hate namanya neng teh sayang Kasaha. 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 ka aing Kasaha. ka aing ulah osok sandiwara mengpeng loba jalma nu aya di dieu jadi saksi urang ngaduaan isukan urang ka KUD KUA saya kawin KUA atawa wing reka kosipa yang biaya kawin naha alim naha hoyong pek jawab geura ayeuna mengpeng aya saksi-saksi aduh alah ieu ya mengpeng enggak-enggakan malpi lucu pisan baru daun baliuk di dulu burudul bagong di iotong Bagong titotok naon mabok Bagong. Lain ngiluan we urang we ngiluan teh. Pamirsa kaum daunga anu mulia. Apa? Kumargi wengi ieu teh tos tabuh 12. Mohon. Sakedap deui ieu juri gedah mulih deui ka alamna. Pagelaran wengi ieu ditutup poe. Sakitu nu kapihatur. Mugia ieu nu kagungan maksad nikahkeun putra sareng putrina. Rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Sareundeup saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak nanjir dunyana pancegrasana langgeng cinta. Amin. Mugia anu disepitan tadi sing enggal didamangkeun sing janten murang kalih anu soleh. Mudah-mudahan tadi anu diparios kesehatanana sing teras damang deui upami teu acan damang tiasa dicanda ke rumah sakit pamarentah kedah hadir kanggo ngubaran rakyat. Amin. Mudah-mudahan wengi ieu gogonjakan sing janten jalan pikeun ngawangun kabagjaan nu gaduh hutang sing lunas nu susah sing senang nu jomblo sing gancang boga jodoh. Sakitu nu kapihatur cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.